Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Wasabi Salmanja Nabila di kelas 10 IPS 3 di dieu abi bade nyaritakeun dongeng nyaeta Kiang Santang. Kiang Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teh aya hiji oge jalma anu bisa nangdingan kesaktiana. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeuheus karamana unjukkeun ieun dirina hayang ningali getih sorangan, hayang tarung ngadu jajanten tapi teu aya nu bisa nangdingan. Ngadangu kasawuran putra kitu Prabu Siliwangi ngeuat bae nyawuran para ahli nujum kerajaan menta bobolongan sugan aya jalma anu bisa nangdingan kasaktian Kiang Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehanana ngabikeun teu aya nu nembal. Ngan teu lila ujug-ujug aya lalaki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. "Kanjeng Prabu, kaula bisa nunduhkeun saha jalma anu bisa nangdingan kasaktian tuan putra jauh pisan eta jalma teh. Ayeuna di negeri Mekkah, ngaranna Baginda Ali. Saha kira-kira anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Baginda Ali?" Kanjeng Prabu Ali naur. "Aneh pisan sameme ngajawab eta aki-aki teh geus leungit duka ka mana ngileusna." Ti harita Kian Santang teh ngeunah cicing hayang geragok patepung jeung jalma nu ngaran Baginda Ali hayang geura tarung ngadu jajanten. Hiji waktu Kian Santang pamitan karamana Prabu Siliwangi sejamiang ka negeri Mekkah arek neupang Baginda Ali. Saenggeus diwindian ku ramana gejlik bae bubuhan jalma sakti. Leumpangna teh nampak kancang nyaeta leumpang dina kulit cai. Nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekkah, Kian Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan hadepen tangkal korma. Pok Kian Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayeuna Baginda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong nages-nages kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Baginda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaula hayang ngadu jajanten." Kitu, ieu atuh tuturkeun Aki," ceuk eta aki-aki teh. Ngajak indit ti dinya. Kian Santang nuturkeun, tapi kakarak oge sasabaraha lengkah aki-aki teh pok nyarita, "Ade, itek aki tinggaleun, cing pangnyokotkeun ujang," ceuk aki-aki teh. Kian Santang ngeuwet balik deui maksud rek mangnyokotkeun iteuk. Ari iteuk si aki teh manceuk deukeut tangkal kurma. Tos kitu barang eta iteuk dicabut karasa beut peugeuh Kian Santang nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut, Kian Santang manpaatkeun ajian nyabut deui eta iteuk. Sataker tenaga. Aneh pisan lain iteuk anu kacabut teh tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae
unggal manehna nyabut sukuna kala beuki mebes. Kean Santang geus ngoprot kesangan. Itek angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga. Yeuh aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samemena. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigir. Saha nya Andika teh ki. Cekeun Santang semulungse. Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. Nya kaula anu diteangan ku Andika teh kaula Bagenda Ali. Ngadenge kitu rumpuyuk bae Kean Santang. Nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. Kaula taluk samera diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda, ceuk Kean Santang teh. Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup ka agama Islam. Walon Bagenda Ali ti hartina Kian Santang asup agama Islam serta terus guguru ngulik bagan agama Islam di negeri Mekkah. Saenggeus ngerasa cukup ngagap elmu, Kian Santang pamitan hayang mulang deui ka negrina Pajajaran ku Bagenda Ali di Widian kalayan dibere pancen nyeukeun di bekelan ku Bagenda Ali nyaeta tasbih jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuyul ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu karesep nganggem agama Islam dibarengan ku sawantara prajuritna. Prabu Siliwangi ninggalkeun keraton ngungsi ka hiji tempat di Pakiduluan Garut. Ceuk sakoalan di didinya. Anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari parujut ritna mida rupa jadi maung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.